Halo? Ya. Ewing? Yo. Adong dari anak pucang di budak mau. Anak pucang udah mau. Oh nyaho abdi. Pagar. Mohon. Lain memang eta aya dongeng anak mau keur ulin yang anakna. Aya pucang liwat eta ceuk anak mau. Mah itu hayang pucang mah tewak si pucang. Lah hoream cara rape. Ah tu mah yang pucang. Hah budak teh cicing beberik tah. Udah pucang lompat tari. Dot aya pagar blus teh kana pagar awi. Ai mau milu abus, ai pucang mah da leutik. Ai mau ngan sirahna bungkul asup. Terus Ugot teu bisa bijil, ai pucang jalu. Cek pucang cenah. Beriling jalan tukang. Dah, di opi we. Aduh, eta maung jung era wirang. Wah, bayangannya kumaha digadabah ku pucang. Geus beres pucang teh ini eta si maung berontak lesot, geus lesot balik ka imana bari baeud. Tanya ku anakna, "Mana mas si pucang teh?" "Mantong sacaci si papi gitu." Bapak sia zaman. Dah eta pernah pucang ngaleueut. Di opi. Maksudna daya dari anu yang polos geresan nanti di opi teh kumaha? Ya, ya opi teh make gula, make naon gitu pucang teh gitu. Ngaleueut teh dinya gigireun mau. Aya deui saturna. Naon? Heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung mah aya rana geulis, panimahna teh make panggung. Euy kumaha carana urang cenah hayang eta hayang jeung geulis. Geus kieu cenah, silai nganjang ceuk baturna teh. Aing rek asup ka kolong. Tah, terus Nganjang we, sup ka kolong. Keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap teh gegereman. Cenah mamaungannya. Engke cenah aing mamaungan diturut tah. Si eta mah nyaho da baturna. Eta cenah sirana eta jeung cerit ngagabru. Aya mau gabru, aduh pan geunah di kegepan. Tadi hadap teh gitunya geus beres pebobohan kadenge kene geus euy geus beres cenah tenang geus maneh keluar nah cenah malana ditinggal teh mau nyaan babaturan dihakan jadi sabuat babaturan ka kolong teh dihakan ku mau nyaan anu hengan mah mau nyaan beak babaturan tinggal tulang mana ngopi we ngeurana jeung rana ya kada ulah gitu ah. Aduh. Tah eta di cik urang jelema teh euy ulah. Ulah kata halus mah kunti ka tipu ku budak. Ari urang mah sabenerna mah lain anu dongeng kunti ada dunguna mah da loba dongeng mah. Eta tah anu loba mah da dongeng mah. Reana ge pisan nya. Tah. Urang mah sok ingat dongeng-dongeng teh naon atuh. Nya eta we cik urang ge anu tipe ting dinu poek. Naon? Dinu poek pan di la kampung mah jeung eueuh batre jeung eueuh naon. Itu aya jelema tidak aya jelema sieuna sok akrab we kalem. Terus di mana Din? Cek itu teh. Ulin Ceng. Ari geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelih Ceng. Isahan ngarobrol nya. Bakat ku sieuna dinu poek mana Din? Euy Ceng. Geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelih Ceng. Jadi saha sebenarnya tuh. Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh kapal euy keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh ai gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, karwak, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak, naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih beneran aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu ditunggu aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes. Cicing aja dog lain nuhun-nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Si orang lain dulu. Aya nu jokrok aja. Aduh, dongeng aing teh rea. Teh gini anu. Dongeng nu mana urang nu dina kereta api. Tukang kupat tahu tukang kupat tahu sisi rea keur ngumah piring, piring baneran lawan beureum. Beres ngumah dikebut-kebut kereta api ngaliwat. Reuwas atuh teh masinis. Sugan teh tanda bahaya di rem tret begitu eureun nolong. Aya naon Mang? Da aya naon kantun bumbu unggul. Goblok siapa? Mana wae. Maksudna mana nek bariskeun sapoe anu teu sieun ku pamajikan baris geuning beungeut. Oh. Pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh. Kabeh lalaki salemur teh satesa dikumpulkeun di lapang. Cek bapak lurahna teh. Urang pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca. Anu sieun ka katuhu.
kabeh atuh kakatuhu berarti pan sieun kabeh pamajikan an aya hiji saurang bakenca duh dipuji wanian ya mah kunaon maneh milih di dieu duh ka atuh da dipi orang ngupun bojo sia ge di ditu baru dipuji wah ieu jelema wanian teh sieun pamajikan maneh kunaon di dieu duh ka da dipi orang ngupun bojo sia ge kaitu aduh tai dongeng teh lobana teh euy resep dengan kabungah dongeng mah nyatu aya dongeng mah kudu gitu aya jawara duapan pasea euy wah pasea makanya geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago atuh teu kira-kira eta mah kabeneran pisan nu tes jamatan rek mundur gengsi bet pas samprok di tengah-tengah wah serepetnya buat bedog nu saurang waduh ieu cilaka cenah ieu anu saurang deui sarua euy bet teh di kabeneran pan mawana mawa pesoblati wah waduh ieu mah piributeun tet siap bedog teh nyebut bedog hareup sia nyaon ieu bedog ari ieu blati tuker sama ayu ai sugan teh gelut plong teh duanana ngemplong Ieu pasti jawarana orang Jatayu ya. aduh tah aya jawara mah turna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago Saya teh jelema jagoan anu gegebegan. lain jagoan ieu mah mawa duit euy di karungan makaning geus hampir maju ka peuting aduh kumaha lamun aya rampau tapi bismillah we kumaha engke buat bener di tempat nu sepi rampau 5an lalaki jeleng-jeleng nyarep marawa bedog ditingker kabeh eureun sia nyaho aing naon tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh rek nanaonan maneh kikieuan kadewek reuwas eta nu marawa bedog ieu pasti nu mawa duit teh jawara deuk naon sia teh kikieuan marawa bedog dikira aing sieun kadek aing sok nyampurkeun malunur kabeh alah cenah kadek na sia malunur teu wani ti hareup ti tukang sia malik ka tukang aya geus ka tukang meureun warani pupet ngararadek geus ya geus hae aing sugan teh jago hae aing ade sararea ge bisa duh halah oh dah ari dongeng mah Tuh nya pae. ada dongeng mah tuh euy loba urang sok inget mah dongeng-dongeng mah baheula teh anu paling favorit urang teh dongeng teh naon nya euy tukang celep Lain nu curugna eta teh. lain tukang celep aing nu keukeuh mah tukang celep hiji mangsa bangsat mau kaloteng berenang lotengna teh bobo janelana teh kusena rusak dikosewat teh bangsat teh labuh ka handap tut pae bangsat teu bakat kusieun daga pae keluargana menuntut kana boga iman tidak ridho ini sampai meninggal terpaksa dilaporkan ke pengadilan ku pengadilan akhirnya nu boga imah ieu kudu dihukum gantung supaya pae sarua ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun sim kuring galin saya nu salah mah anu salah mah tukang kai anu nyieun kusen ieu teu balik nyieunna matak jelema ti soledat dipanggil tukang kai sia kudu digantung cek tukang kai tong nyalahkeun abdi tah awe tatangga nu baju beureum nu baju oranye nah abdi nyelep baju komenat cek abdi hejo nah dicelepna oranye lantaran katempos yang ngaganggu itu aya wae awewe eta teh make baju oranye awen baju oranye dipanggil sia kudu dihukum gantung cek awen oranye ulah nyalakeun abdi nu salah mah tukang celep Pak nah abdi pan hayang baju teh saresna oranye hayang hejo nah nganu dicelep oranye tukang celep dipanggil sia kudu digantung bantah ka itu ka dieu eueuh alasan terpaksa kudu digantung aidor teh algojon teh jelema belegu tukang celep na jangkung ai tihang gantungana penek atuh teu ngagantung teh pae-pae cek hakim geus dihukum we hese Pak cenah nah jangkung teuing nya jelemana ai sia bodo-bodo teuing neangan tukang celep penek tukang celep penek keur nyelep hayo milu we naon digantung sia naon dosa abdi penek sia barang geus digantung teh atos tuh adil karo saudarana adil nah pada eta alasan abdi naon make dihukum penek sia eta hukum meni gampang gitu nya trun zaman ayeuna mah hukum teh Model kitu. Aya kitu ayeuna Kakang. hah Hukum ayeuna di urang teh model kitu. nya sigana mah Nya pan zaman Waktu baheula mah kecipta. Hukum teh kacida gampangna. Nya. Tah zaman ayeuna mah hukum teh teu hese.
Nya ta eta. Ada sultan politik. Nya mending siga si Abu Nawasnya. Nya. Ka itu ka dieu mamawa panto mobil. Ku batur teh dising-sirikeun ai maneh jiga nu lieur nya ka itu ka dieu mamawa panto mobil naon gunana? Da sia nu teu ngarti mah. Aing mah panto mobil ngahaja, lamun hareudang buka kacana. Tiris teto. Karti bari ngagidi. Ai sia. Lugunya ya filosofi. Nang. Atuh dah meureun ari kitu mah. Ngeunaheun pan. Tah. Ieu mata dongeng-dongeng mah euy da. Ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge. Tah, pan aya dokter jiwa makarunekeun ka ceurik. Kumaha teh Kang? Nya aya nu sakit jiwa meureunna. Terekel naik kana tiang listrik. Tuh. Jo cocoretan make spidol. Cikik seri sorangan turun deui we. Datang baturna saurang naik ka luhur, maca turun deui si jerian. Opatan limaan turun cek dokter ieu naon sia jarang sirikeun panasaran naik ta dokter. Barang geus nepi dina tungtung da tulisan, tah ieu tungtung tiang listrik teh goblok. Sugan teh penting. Aya deui dongeng nu gelo mah. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Ieu sareng dokter, mun aya naon ye? Adi bade nyunkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Ai cek dokter teh, atuh maneh ulah cicing atuh. Harapan abdi mah bohlam. Ini telepon lieur sia. Sare deui eta dokter. Apa abdi mah bohlam? Itu. Aya deui sarua anu kitu. Datang ka dokter jiwa euy. Abdi bade nyunkeun tulung cenah dok, abdi teh gaduh dulur. Sok rarasaan teu normal. Mun teu normalna kumaha? Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Manya, bawa dulu nak dia dicanak ya ge. Bari ngalurkeun patot tina jaket. Tah ieu. Sia gelo mah. Lain dulur-dulur sia teh. Aduh. Heuh dongeng marea tuturna. Halah. Heuh da. Ya bener-bener ngadongeng mah sudah anu haap sugan anu hidang ka dieu. Kan bahaya tuh. Kapan urang teh ngahibur jelema. Pan aya awewe nu banci teh meukeun kitu. Bang. Ada apa sayang? Main jorok yuk. Aduh. Ayo. Nyok bener. Ngucok-ngucok kayak ayam. Aduh ngambek. Si awewe nang ngambek lalaki belegung. Main jorok yuk. Hayu. Ber. Kayak saya ayam itu bakukon. Ngucok-ngucok tai ku bakukon. Itu yang happy ya si awewe lalaki kita bego. Lalaki na belegung main jorok yuk. Hayu. Dareng ngucok-ngucok tai ku leungeun. Pak, kayaknya udah saatnya kita main jorok nih. Kajeleng karena cubluk. Nya. Eta mah lain jorok deui. Kenapa ini? Apaan main jorok? Duh, siapa belegung da eta mah kabogoh ditonyok teh kira-kira atuh. Udah mah jadi bayat lalaki jeding ku pemajikan teh kan. Teu da ai kitu-kitu teuing mah. Sarua we jeung bohong. Aya gara malam minggu caang bulan keur paduaan. Celengkeung ceuk awena teh. Lalakina nanya, "Sayang, yuk." Cek awena teh, "Lu daripada gini kita nyanyi dong." "Boleh." Ai gorowok teh, "Maju tang-tang." Nah, kaning malam minggu sararea atuh kala luar. Si teh goblok lain nyanyi kitu atuh da mesra. Geus kabayang lagu teh love story. Oh, iya celegung. Romita Diuli. Monorjang. Oh. Lain lampu cedeum remang-remang di jero kamar make simut lagu gentol. Cek awena teh, mantau sia. Suli aing digetan ku sia. Teh kan isi materai. Geus met dieu jeung. Ya, di atas materai kita pernah tekan. Lain malam minggu. Aduh, da eta mah. Panetan bogohan teh kudu apik teh eta. Celetot nyiwit. Ieu malas, itu malas. Dadah keuheum meureun. Ciwit ku gegep. Lakina teh nyeri koplok. Apa leutik da siapa kurang ajar aing geuleuh deuleu sia ai ger teh rame. Wah, itu malam minggu jeung ambulan. Jeung hansip ngariung. Gila. Perkakasnya alat-alat tukar itu banyak tah. Hadirin sekalian, itulah Acil Bimbang yang telah menyanyikan Fatwa Pujastuti. Walah, pujangga. Lagu itu biasanya dipersembahkan untuk para pendendam. Aduh.
pendengar Ais. dimanapun Anda berada. Aduh, asa penyiar baheula. Malam ini adalah malam Jumat. Aduh. Malam ini ada yang laporan pada Bapak. Aduh, aya saha itu nu SMS wayah kieu. Teu boga pikiran. Aduh. Para pendengar, saya lagi dahar bubur. Bubur yang nikmat sebandung. Bubur jujum paling enak. Suwer. Di mana alamatnya, Sep? Ini nyata di harapan rumah sakit Muhammadiyah. Bukan Banceng. Jalan naon teh? Banteng. Saya jalan Banteng. Aya tulisan bubur jujum. Bubur jujum. Kekuatan rasa lagi jika bantengnya kokok. Suwer. Jeung tahan lama teh bubur jelema perjalanan tidak ke Surabaya mau bubur eta teu asem. Nyaan. Nah, bisa terasa. Kan weak di dahar di Bandung keneh ge. Asal radio baheula iklan teh dari produk dahareun teh martabak Aceh. Bubur anu panggilan sabunnya, bubur cucu di Bandung Mall Aya 2. Bubur cucu, make kerupuk, make emping, make nol, make api sinangkela. Bubur cucu, jamin urang maling lu. Aduh, ampun eta mah. Saderek nu jemayunan musuh tepengan bubur jujum. Nah, acan hubunganna naon? Asa eueuh musuh nyerang urang teu nyanduk senjata, tamlogeun bubur kana raraina. Upami aya nu nagih, simpageuh nya ka bubur jujum. Nu nagih ngareos, gagor ludok mangkok. Bubur jujum. Seueur gunana. Pan aya nu eta aya nu bingung mah. Aya anu nuju ngidam, cita-citana keukeuh hayang nyoco sirah nongnong ku sangu. Aduh. Makanya nongnong tatangana galak. Galak nongnong tarang teh hareup. Eta salakina mun mamanapan sopan itepunten bae Bapak manawi diwidian sanes ungak abdi teh. Punten pisan hayang nyoco sirah ieu mah abdi nyanak sangu ieu. Adi cek nu dicocor. Kamana pun bojo nuju ngiram. Sakadap atuh asup heula ka jero moabata. Cocok tarang aing ku sia ku sangu tarang sia ku ieu dicocok. Ku bata. Rubina sabios bedo Bapak. Lain sudah ngidam sok rupa-rupanya kahayangna. Ya bener. Da baheula mah lagu teh lamun lagu panjangnya euy. Moal benernya. Moal. Geus sok kumaha pikir kieu laguna. Potong bebek angsa masadi kuali geus. Karena kurang hayang aya keterangan tentang kualina. Potong bebek angsa masadi kuali yang terbuat dari tembaga. Dan harganya 750.000. Capek euy. Kalau kontan. Kalau juali kontan. kredit. Tah. Nona minta dangsa. Dangsa 4 kali 2 sama dengan 8. 8. Itu juga kalau mampu membayarnya. Dorong ke kiri ada meja, dorong ke kanan ada pintu. Taralalalala labu, labu udah bingung mendorong nak udah kemana? Ayah kok, eta lagu nepi ka kitu. Tah dikoreh. Yo lamun dikorehan lagu teh euy. Mata ke kumaha? Tik 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 bunyi hujan di atas genteng buatan Jatiwangi. Oi. Inilah musik jazz, naik kereta api, jazz. Lain atuh ka mana wae. Eta mah sok ingat aya budak leutik naik. Katingali budak leutik keur naik kok. Budak lalaki. Keur naik ka tangkal jambu meureun. Malum budak atuh da meureun teu make calana jero nya. Da budak atuh ke kolor katingali mun ti handap kunini jang ka diturun. Song teh duit 10.000. Jung ka itu tah, meuli celana jero. Nuhun ini, cenah atuh lumpat. Bebeja ka akina. Di mana memang duit? Abi nuju naik cenah aya ini di handap. Pi orang meser celana, dateng ngau celana jero, cek aki-aki. Atuh dewe kayak kitu mah rek naik we geus. Naik di jalan. Oh gitu naik. Ini datang di turun. Tah, 50.000.
meuli silet. Oh, sudah mah titah ngurud kumis sebenarnya kok. Nya atuh eta mah inget eta teh aya buta teh nya kok. Heuh, buta awewena teh pan eta buta teh cenah raksasa. Teu boga anak wae 10-an tahun. Jurik teh buta awewena teh pang neangankeun orok pokona hayang ngasuh budak. Geus bingung teh buta dare datang ka dunya jelema. Tadrat perang turun cenanya kalap aya ka sawah. Aya aki-aki sorangan keur macul. Wah, hese cokot teh ieu aki-akinya. Kiri we dibawa aki-aki teh. Oh, aduh. Tah nini eta atuhun pisan ditimang aki-aki. Aki-aki teh teroesan da nyeri. Bahamna can waosan. Aduh, sukuna geus buluan jamun da bitis nungkunya euy. Alah. Elala jom main ba resep-resep tapi ai sok inget main ba urang sedih aing mah. Urang mah euy. Mislila urang teu ka Brazil kok ah. Sepang teu parangi jeung barudak aduh araya keneh kitu euy. Si Leonardo teh sok aya papanggih teh ka urang mending ngagabruk. Kredi di mana? Mage jeung Kang Edi. Omong si Maradona mah nya. Da Maradona mah ngaran aslina mah Maradona kok disebutna mah. Non sapopoena mah. Maradona teh sok disebut non. Aduh lamun ningali urang teh mending ngagabruk. Kang Cep ka urang teh. Di mana wae atuh? Diantosan cek Abah itu euy. Da ramana mah jago pencak. Si Pele nu karunya mai teh aya mung kolot pan. Aduh, muka tambal ban di Brazil teh papanggih teh. Le, cek urang teh. Akang nya main bak keneh. Wah. Tinggal disyukur ge Kang jangan spengkor. Geuning aya copet di Jakarta teh copet awewe. Tah. Dina bus pokona keur pejejel-jejel. Bari nyoklon teh copet awewe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Ukur mah hayu teu make calana jero deui lapisna nya. Teh teh mah barang kolosor leungeunna teh cepet diantep we barang geus sup ka jero didempet leungeunna. Sok sia mending digorowkeun capet mending ucapan. Tibatan sieun cilaka sawios ngusapan we nya mun ngusapan eta we tiang beus nya. Tah eta Penyempengan bus. Jomoh dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng. Anu kaget teh urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng eta. Nan. Ah urang mah lain curug nengan di dongeng nu aya teh hiji deui naon teh poho euy. Nya eta mah dongeng teh udah loba eta dongeng teh euy. Nya. Oh eta mah aya awewe di desa mun nya. Iya. Rana pertengahan umur kayak gitu. Kawin ka batur tembung. Kawin deui teh teu hayang we. Ngan ditanya ke batur favoritna ke resep laja wayang apa? Aing mah kawin lamun ini Gatot Kaca. Oh aduh. Eta mah sarerean nika bingung atuh. Tah sirana teh tengah puting we nya di dapur teh keur ngarih we mun keur ngabubur, keur nyin bubur. Aya mun budak ora ya tukang beca mun telenges. Wah. Kumisan awak teh kulikir make jangjang nyeun duduk we asupan. Oh jo gidi-gidi tina sisi bilik teh saha Gatot Kaca. Walah eta mah cenah euy Gatot Kaca. Bari kitu teh bari Gatot Kaca kitu meureunnan nya talokon curugna teh tina bilik. Aduh. Heuh curug nu mana we eta mah curug talokon bilik. Was malum keur eta bubur keur ngecek bubur. Diseblok teu ku bubur panas. Eta diseblok kuduna mah curug ka seblok teu ngajerit aduh ieu mah lain kulantaran ngajibaan keneh tobat. Make jeung tobat jiga Gatot Kaca. Tobat. Ngeut atuh panas mah ngagurubuk sia teh make jeung tobat. Make jeung tobat segala. Aduh tah ieu. Dongeng nya. Tah, eta dongeng mah. Oke aya dongeng nu alus euy. Ieu mah dongeng nyaan. Sasatoan di leuweung rapat. Ngabang-ngabangakeun paloba-loba anak. Waduh. Ceuk marmot dewek. Sakali anakan teh nyo nepi ka 8, nepi ka 8. Waduh, orai nangtung. Orai sakali megar anak aing nepikeun ka aya 30.
Waduh, cek kutu anak urang nepi ka 100 cicing Terus ngalieu ka Maung. Kumaha sakarang Maung? Maung nangtung lalaunan leres sim kuring mah anak teh mung hiji. Tapi caratatnya hiji ge Maung. Cempek kabeh eta sasatwa. Leres pun anak mung hiji. Mung caratat ku sadayana hiji ge Maung. Tahu teh. Cicing calik deui eta cempek kabeh sasatwa. Iya da sieun atuh. Oh, hiji ge Maung. Apa? Yang marmot 200 bae mesin. Tah eta dongeng. Eta dongeng. Abdi gaduh dongeng. Kumaha cenah Ieu mah orai. Grup orai mah rabok, barudak ngora orai. Nya. Budak ngora orai di biasa di bareureumman. Marabok, kudu geus marabok itu aya nu hiji orai geus rumah tangga. Ngilu mabok. Geus mabok tarik berbalik ka imah. Jeurik rawah riwih. Kunaon teh? Majikan aing pae. Majikan aing pae tinggalikeun aja gara-gara dibawa ku maneh mabok lah. Mana cek? Duh tinggal di juru. Nah, eta mah selang mah selang plastik. Oh, selang plastik. Juga majikan aing. Orai itu teh. Udah keur mabok. Udah mabok orai mah selang plastik bisa ka pamajikan. Kapan bisi mana nyaho dongeng nu mabok mah euy. Lah kitu. Aya hiji deui dongeng mabok. Anu mabok nyetiran mobil. Koloyong. Bros teh nabrak kios. Nya nu gebrok nepi ka muracun atuh euy warung. Kios, bro. Nu bogana keluar. Kira-kira tuh nyetiran teh euy. Tong pipiluan anjing. Garasi anjing. Kios tangga garasi. Udah malum keur mabok. Nah, sia pipiluan anjing. Garasi aing. Matak ulah we mabok. Ulah, anu mabok mah. Abdi mah boga babaturan mabok berat atuh. Malum atuh da abdi mah imah dikira condong si real. Babaturan mabok ngorondang we na jalan real. Tanya deh, kunaon teh? Bapak aing ditang ngomekeun listrik tarajena panjang-panjang teuing. Di korondang na jalan real. Nalila benernya. Oh, da eta euy. Da urang mah sok inget teh euy anu mabok teh asa sarua dongeng nu gelo. Tanya gitu. Tengah peuting nya bayangkeun kumaneh. Tengah peuting dokter. Nah, nuju sare mun jam 1 peuting kirining teh telepon. Dokter tolong dok. Ayo naon? Ieu babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh ari maneh ulah cicing. Apa nabi mau bohlam? Eta mah teleponan di babet ke. Siapa jelema mabok. Apa nabi mau bohlam? Nah eta. Aduh. Seueur nu mabok mah. Seueur pisan. Modena budak ngora tengah poe reng-rengan atuh. Nya. Duaan. Dikasih tahu ya. Gede geureuy. Nang kasih nang. Cik maneh itu bulan panon poe. Saha, Bang? Ai cek urang mah eta bulan panon poe anjir. Bulan tamu. Oh, ka gujro nu mabok jeung nu mabok eta. Kurunyung teh ngaliwat atuh kolot. Tah, harus tanyakeun si bapak ieu sigana mah ya apaleun. Yo Pak. Aya naon cep? Abdi rek naroskeun nu peta bulan panon poe. Duh katun cep da bapak jalmi engal. Leuwih mabok pun. Duh kan cep da bapak jalmi engal. Heeh. Oke. Saya euy. Aya deui nya baheula dongeng. Dongeng tuan-tuan ieu mah. Duka tuan ti Arab, duka ti Mesir, duka ti India. Tah aing ngaran anakna teh sahanya lah. Kemudian urang mah Udin gitu nya. Kudu tah eta. Oh, eta mah. Eta mah lain kunaon. Ditanya ku guruna. Iya. Pertanyaan sejarah. Oh. Udin, Cikuruna, siapa yang menandatangani naskah Linggarjati? Cicing nggak loh. Udin, siapa yang menandatangani Linggarjati? Cicing, we. Udin, curik, nepi ka balik. Aduh. Di Cikuruna ngadon mewek budak, datang ka kolotna, dilaporkeun. Anak tuan bagi duit, eta nyaho teh kolotna mah. Mana Udin? Panggil, datang. Hareupeun guruna tem dicarekan ku bapana. Jangan bikin malu abah.
lamun mana bener nu nanda tangani sekalian terus terang kabah cik guruna oh paingan kieu mah sia atuh lieur Mabok katanya. Iya, nu lieur ya patut nya mana nu nanda tangani ngaku kabah tah euy dongeng teh eta nya atuh da urang teh kitu. Oke inget di Jakarta banyak. Oh iya mah dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta tumpak bus ku kurilingan rek eureun alah aing teu bisa ngomongna eureun kudu kumaha nah kabenaran pisan pan eta mah ku kurilingan di jalan Diponegoro urang Jawa eureun ya Diponegoro berhenti turun muter saeutik urang Padang Imam Bonjol berhenti iya cenah terus ke Kebayoran tah urang Batak ngagorowok si Singamangaraja berhenti oh cek urang Sunda teh di Jakarta mun nek eureun nyebut pahlawan masing-masing si eta teh nyaho da teu ajar sejarah saha kabaran inget jago pencari darahna Abah Wiranta teu didenge ku beus tuluy we Abah Wiranta naon sia teh ka mana wae atuh halah dari dongeng ngaranna ge dongeng atuh kumaha tai dongeng mah eta dongeng baheula mah eta teh nya dongeng teh ieu mah keun bae lah da baheula geus parhul lain baheula dongeng lagi Minang tapi hayang deui aing dongeng anu kapek-pek jeruk aya jelema ieu keur malu kapek-pek jerukna alah cuma ni baru ieu ini geneuk getih bubungan waktu kumaha cenah itu cenah si ibu itu tuh pan aya rana nu bogaeun eta nu bogaeun muning itu cenah colok atuh kasih itu sok damang cenah tuh bayakeun puye ceu abdi cenah ka corok curug atuh cenah bebas kene kana bujur muning sok cager cos kana bujur muning cager we euy wah tenang isukna aya 2 minggu ti hari teh kapepek deui baru ada geus tenang datangan deui ceu ya abi cenah baru itu kakanang muning atuh cenah cos cager hiji mangsa kapepekna peuting jeung poek jeung naon ieu ceu aduh kumaha tuh jeung kudu damaran lah keun we teh aya damari da apa teu diantar ku ece barang sup cos kitu na jang mah lain bujur muning aya cek si bujur mana teh ajen teh geus ge lain curug akan mana ya lain curug aduh tak ingat dong aki-aki dina bemo teh aya awewe keur nyusuan orok bari nunutan ngalengut hareupeunana hareupeun awewe teh hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki teh lengut nunutan efek teh bemo teh gejelik kana lomangnya di jalan nu bolong gejelik meureunnan tah budak lesot aki-aki teh jongklok gep teh aki-aki nyusu si ibu inung budak cicing bari peureum da tunu barang ngaret hanap keur aki-aki keur nempokan nyusu eta mah kesel sirahna dijenggut sia teh naonan heuy didangeukeun eta bari didangeukeun aki-aki terab duh wareg si bobol teh make jeung si orang wareg tadi meureun aduh keun bae atuh da eta mah ngaranna ge dongeng ampun urang mah da ari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah tah baheula mah aya dongeng teh tah urang mah inget mah dongeng anu maot kok eta anu maot ngejulurnya ari anu tungguna teh ti peuting aya berenang ieu anu maot anu poho deui teh dongengna euy urang anu saja nah poho deui euy dongeng eta teh da aya dongeng eta teh aya deui dongeng urang teu alus teh naon baheula teh kok naon nya nu alus teh baheula teh poho deui euy da loba teh dongeng kitu teh naonnya keur ngadongeng atuh heula sila teuing euy teu ngadongeng teh sila teuing teu ngadongeng oh nya urang negro baheula teh aya tah di negro pan hideung teh jadi kebanggaan anak negro tiluan keur paunggul-unggul bapak aing panghideungna sa negro mah
Itu bisa cek nu kadua teh hideung bapak urang. Bapak urang cek nu katilu. Bapak maneh kumaha itu? Bapak urang mah lain bohong, keur main bal katemprang potong tah. Katingali ku aing tulangna hideung. Walah. Atuh mah hebat bapak urang. Bapak urang mah kacugak, getih ngocor, hideung sia getih. Cek nu katilu mah kuat ka bapak aing mah. Aing asup patepas, bapak aing keur maca koran, aing asup bapak aing hitut poek. Ku bakat ka, ku hideung-hideung hitut nage poek. Aya di budak koboy ulin ti peuting, ai bapana sakit jantung pan. Jantung mah teu meunang ngadengin nu leuwas pan. Barang ditingali cenah ngintip yeuh, ponto dikunci katingali tengah imah bapana teh keur jiuk we cenah. Ngalamun bari nya ngalamun ngadaguan mana. Walah cenah euy bapak urang ieu. Lamun ku aing diketrok diganggu, geus pati sieun mata kumaha onam jantung. Launa laan senal teh. Pancorkeun kana janelana atoy lesot ragrag. Kuprak gebeg bapana teh. Aduh cilaka. Geus tinggalkeun nya paur. Bisi cilaka, teh isukna beurang ka karak datang. Puntenna cenah bapak abdi ka kasiangan yo ditunjukkeun we wayah kijol, ceuk bapana limputan-putan sia monyet. Ti peuting kana aing nungguan sendal nu hiji deui. Kasiksa aing tegang. Nepi ka prai beurang nungguan sendal hiji deui. Atuh hiji deui. Nah kumaha? Alah. Nya atuh hari hiji deui rek kumaha tuh. Aing mah malah aya nu ieu. Aya ieu tukang usup berarti mah kok pas sombong-sombong. Wah, saya anu ngusup jago di dunia mah cenah. Kumaha kitu euy? Urang mah kakarak celom langsung disangut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunia. Walah, cenah eta mah. Cek nu kadua nyahebat keneh dewek. Kumaha maneh? Urang mah kakarak gede geleng-geleng eupan. Lauk cenolo, buru atuh. Sekiat ya yang nyantok. Begak kitu. Cek nu katilu. Teu aneh halus eupan aing. Kumaha? Aing rek ngusup Minggu, Sabtu lauk ka ari mah. Anjing ngusup moal apaan? Maka tuh alus-alus eupan, pake jeung nanyakeun, anjing ngusup moal apaan? Tah, kudu kitu. Kang saur nama basa Belanda mah ti payuna gede tungtungna seh. Contohna deban seh, delam seh. Gitu. Eta teh leres. Kapungkur aya budak titah sakola. Efeknya kalau ka ulin ngangon muning, ai bayaran mah dibere ku bapana ge hayo we ulin ngangon muning ngala jangkrik. Bapana mah nyakana sakola. Hiji mangsa bapana keur ka sawah ka tega budakna bebejarek ujian ek sakola. Keur ngangon muning. Pandai di bapana nanya heula. Bener mana sakola teh? Nya Pak, diajar naon ditu basa Belanda. Cing dewe kae nyaho. Ada gampil Pak. Heuh nyaho lampu basa Belanda naon? Delam. Bangku debang. Gini gampang. Tinggal make de. Hiji mangsa mah bapana keur ka lapang ningali anakna karang ngangon muning. Tuh eta mah ambek. Hey the woods. Cenah maneh teh dek the school geuning ngadon dengon demun. Hayo debal. Ayo balik. Gitu euy. Tapi aya dongeng ya, udah. Ieu pikiraneun ieu euy. Aya seorang jutawan cenah nya boga anak 3 lalaki. Lalaki tah. Ari anu 2 mah bageur. Ari anu hiji mah baong lah. Lalaki teh geus teu puguh we eta mah. Bapana ge melang we hari depan eta mah. Nah, waktu anak-anak itu ngarorakena remaja, si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapak bagi 3. Mun bapak maot, ya harta bapak bagi 3. Mangkaning meureunnan 900 jutaan nya. Maot bagi 3 we geus. Berpisah. Ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha. Ya. Wah, usaha. Tah. Teu papangi sekian puluh tahun. Begitu papangi sekian puluh tahun deui nya, brek ngariung. Ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar. Ari ieu nu 2 jadi ripuh.
kumaha cenah lalakon PK kieu ceuk nu panggedena saya teh menang biaya ti bapak teh cenah usaha kana dagang. Saya modal kana dagang bubuahan hancur, pindah kana dagang lauk hancur, pindah kana dagang hancur. Nepi ka jadi kieu saya sekian tahun teh. Sekian tahun nepi ka kieu ayeuna. Terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan. Sekian tahun hancur. Pindah urang kana dunia rekaman itu hancur geuning sekian 10 tahun kita jadi kieu. Ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar geus sukses kana pangleutikna. Matak saya mah aneh. Da saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi benar. Ai saya karesep teh cenah kana mana mau baturannya hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Hayo marabok minum. Minuman bir, minuman naon gitu. Wah poe teh cenah. Terus tuh eta dalam waktu setahun ge duit teh beak. Beak atuh dipake ngonangan nginum we kabeh. Geus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya saberapa puluh gudang. Dijual deui beunghar. Lancek-lancekna olohok. Nyaho kitu mah ini mabuk. Nya bayangkeun we sakitu puluh tahun Kumpul-kumpulnya. sakali ngonang jelema 200 jelema ungah peuting. Ayeuna sakitu tahun digunukeun sabarapa puluh gudang eta geus kitu geus beak we tinggal ngajualan botol eta nu urut. Eta sakitu tahun geus naek hargana jadi beunghar deui. Nah, nasib jelema mah kitu kan. Eta mah lain turutan. Nya tah eta euy matak oge sok palalaurna teh ampun urang mah tah ieu mah aya hiji deui nya tah ieu tukang surabi urang. Oh, tukang surabi. Aya jelema can budak koboy naik ka luhur tangkal kalapa. Barang rek sing kalapa rek turun teu nyaho ti tadina aya tukang surabi di dinya. Dihandap teh. Nya keur dagang. Ipek teh bari malik-malik surabi teh cenah da katingali. Bari gagaro bujur we usapan bujur teh balikeun surabi teh surabi alah turun we si eta langsung digorobokeun beja-beja sia moal payu sia surabina leungeunna urut bujur aduh jang ulah cenah ulah jang ulah cenah jang sok ujang hayang naon ge moal urang mah cenah moal sareng moal cenah ya Ek diunuskeun namanya. ini rek diunuskeun moal cek si bijak teh sok atuh cenah tapi pangnyepangankeun curug mah cenah curug nu hiji deui je aduh era bae urang mah sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalalahang Iya. urang mah cenah marek dagang lahang we atuh kieu atuh supaya geunahnya panganana eta curugna abuskeun heula kana lahang arah cepel sok atuh barang bus kana lahang beja-beja sia mana meuli sia sarua hiji-hijinya itu nama damai geus aduh dongeng aki-aki sebling eta dongeng aki sebling teh kitu kok atuh aya kolot aki tulis teh boga pamajikan urnya hirup sorangan tapi mereka hayang budak mah rada aya keneh Masih punya birahi. nya yuk ke dipipir euy mangga disasarung tah curugna teh nya curug hiji deui diabuskeun kana botol tak deui su bling aya budak orang ngintip naon si aki-aki teh barang ditinggal aki beja-beja sia ke sebling gitu jang sing karunya kaki ulah teu bisa beja-beja udud atuh udud ya hiji waktu cenanya aki-aki teh keur ngalabuah eta budak orang ti kajauhan nyamperkeun aki sebling kadieu jang kadieu ieu buah isukna aki-aki teh keur ngabedak keur ngalalauk kitunya sampurkeun ki bling kadieu ieu lauk aya budak orang nu hiji deui nah sia unggal bling-blingan di bere wae Teu nyawa sejarahna. si eta keur cicing di balong keur rewakan aki sebling teu nya mimitina sia mah dilarepkeun ka balong aduh
Kurang teh dongeng mah nya da inget eta dongeng waktu nu moal manggih mah eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia. Oh, kaktus teh. Nya. Lomba bunga sedunia, nu lombakeun nang bunga. Bunga. Dari Indonesia maju bunga melati dibawa. Waduh, keprok sarea. Jepang mau sakura. Waduh. Datang Belanda bunga tulip keprok. Arab ulang dari ditu mah kembang. Wah, si eta cenah jeung parasot geuna calana kaktus. Alah.